Kemarin di mana wae baliknya penting amat. Jam 12 penting karak lebih imah. Diajakan ku si Komad neng. Apaanan geus di bejaan. Tong daek diajak ulin ku si Komad. Cek saya ge. Kamari maneng tengajakan neangan ayam kampus. Makana urang naik ilu jeung manehna. Emang diajakan ke mana? Ngajakan katimu jeung ibu-ibu gitu neng. Ngomong nama eta si Komad arek jajan cenah ka urang. Aneh aing mah. Geus curiga ai kieu teh. Rek jajan naon cenah si Komad? Ngomong nama ka urang rek jajan tarasi. Terus kamu nyuruh jajan? Tadi nama orang rek ngiluan jajan neng. Ngahargaan be ka si Komad. Barangnya ho hargana 500.000. Bunga emang neng. Masa neng harga tarasi 500.000. Tarasi model kumaha meureun. Tapi neng cek si Komad mah tarasina bauna seungit cenah. Rasana puleun cek manehna mah. Orang jadi penasaran. Emang aya kitu neng tarasi anu hargana 500.000. Aya tarasi capsa guys. Waduh.